bener. Jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh. Jenenganana Allah, asma'na teh Allah, percaya, yakin. Ai kayakinan anjeun ti mana datangna? Apan tina dat sifat asma' apa? Ari asma'na Allah, ari sifatna Rahman Rahim, ari datna laisa kamitslihi syai'un, moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Ari af'an ba di atas ba, ta di atas ta, sin di atas sa, abah dalang, abah tasa, ayo. Aduh. Jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana, aya nu ngajadikeunana. Saha? Sok jawab. Moal kajawab. Komo disebut saha mah ieu? Sadengkeun itu teh pangeran teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa, teu ibuan, teu ramaan, sanes istri, sanes pameget. Ku aya na pertanyaan teh ditu disahakeun, dek bisa ngajawab kumaha urang. Hayang jawab. Sia teh hayang dipengek ku aing. Jawab heula. Kalanan, ieu ngalempeng heula pamadegan ieu ieu. Punten heula sakedap. Ya mangga bebas. Pamadegan di mana teh sia? Jauh molotot we. Lain pamadegan di mana sia teh? Geus diyakinkeun dina hate teh pamadegan teh dek dicicingkeun. Atawa rek ditingkatkeun. Buntu saya teh ngomong teh. Buntu kumaha? Tadi si lain teh nyaritakeun teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon. Teu warna, teu rupa, teu ibuan, teu ramaan, sanes istri, sanes pamegat. Nya, bener teh pamadegan teh kitu? Geus maneuh teh? Geus diudag jago aing. Kabina-bina teuing pamadegan teh sia. Nepi ka di ye dewek dek nanyakeun ai ka pangeran heuh ka Allah, meunang nya samakeun teu? Nya henteu atuh. Bener henteu? Bener. Teu meunang nya samakeun? Henteu. Lamun urang nya samakeun ka Allah, hukumna naon? Murtad, musyrik. Teu geuning eta ngomong. Ngaku sorangan sia teh. Heeh. Benernya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik. Bener. Dek nanyakeun dewe. Ari Nabi Adam. Saha ibu ramana? Ibu ramana Nabi Adam. Can mangi keterangan. Saha? Hatuin. Gening anu teu ibuan teu ramaan mah Adam. Lain Allah. Da eta mah kasengker ku laisa kamitslihi syai'un. Nah didupa ku sia teh laisa teh. Dirumpa ka teh laisa teh ku sia. Teu teh taraje teh. Kapan ku si lain tadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik, geuning. Eta musyrik dibawa ku sia. Nuduh we ka batur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir aya eta ramo nu tilu ka sia mun asa bener asa pangbenerna murtad si lain teh deuleu sabab hukumna nya samakeun ka Allah hukumna murtad da anu teh ibuan teu ramaan mah Adam
Nah disamakeun ka makhlukna saja. Aya nu teu warna teu rupa naon? Naon? Angin. Kumaha cing rupa-rupana angin? Ya warna rupa eta mah makhlukna keneh. Nah nepi ka disajajarkeun jeung ka makhlukna. Kade sia teh ah. Ngalawurati ngomong teh. Anu sanes istri sanes pamaget mah malaikat. Nya cing tingkatkeun keimanan teh atuh. Nah, da kasametinya kuring mah nyahona, ulahnya nyahoanan kokolot begog teh. Sabab lamun diudag sileng teu bisa ngajawab bikal badenya sileng teh berarti meureun karek beja dibejakeun deui. Cing jadi keyakinan atuh. Lain tadi kulon tadi wetan tadi kaler tadi kidul kulon wetan kidul kaler eta kagunganana nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan. Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa. Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pameget. Kapan nina kulhu Allahu ahad apan ayahu di dinya beda deui Allah ilahi Allahu ari Allahu ma alif lam lil milki alif lam ma'rifat jadi Allahu nurun lain hartina Allah teh cahaya lain sabab ayahu di dinya huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun jadi Allah nu kagungan cahaya tuh gitu. Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan sakitu. Make polos. Bola karep teuing. Bina-bina teuing sia teh. Otak teh mun pake atuh. Da sia teh geus gede, bina-bina teuing sia teh. Neungeul sia teh kaing. Maneh mah. Bisa aya nu ngudag ge. Jadi saha? Sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh ai jenenganana mah Allah. Ai Allah teh jenenganana eta teh jenengan anu pangakbarna. Allah teh nya numawi Allahu Akbar. Teu bisa Ar-Rahmanuhu Akbar mah. Hor, apan Ar-Rahmanu teh Allah sumuhun. Allah teh Ar-Rahmanu lain. Sia teh ta eta adalah salah kesakecap juga jurali kaituna. Ar-Rahmanu itu Allah. Tapi Allah bukan Ar-Rahmanu. Kumaha ya teh? Nah, di dieu saya kudu bener ngaji deh ye. Kade agama mah peka deh. Salah saeutik bahaya deh nyesatkeun sia. Ai Ar-Rahmanu teh Allah, heueuh. Bener. Ngan Allah lain Ar-Rahmanu. Kumaha? Hayang ngerti? Hayang takbir. Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar tuh. Seperti adan Ar-Rahmanuhu Akbar, Ar-Rahmanuhu Akbar bisa tuh. Nyante tuh bisa. Berarti Allah itu bukan Ar-Rahmanu tapi Ar-Rahmanu mah Allah. Ah lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur tapi keur nu mikir. Hayang ngarti pisan, hayang. Ai ceuli naon? Ceuli. Iya, telinga itu apa? Ya ini untuk mendengar. Nah itu mah barangnya. Ceuli teh ieu, teh eta mah barangna. Paragi naon eta? Paragi ngadenge, ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli itu naon? Naon atuh? Ngaran.
Celi itu nama, celi itu ngaran. Ngaran anu mana teh celi teh? Ngaran ieu nu rebing. Ta eta ngaranna naon? Celi. Jadi celi teh ngaran. Ari silain ngaran teh saha? Dawala. Ai eta celi saha? Ieu celi dawala. Bener. Tapi dawala lain celi. Balikan deui. Sakumaha belet oge piraku we atuh. Ai ceuli naon? Ngaran. Ngaran anu mana? Ngaran ieu. Paragi naon? Paragi ngadenge ai silaing saha ngaran teh? Dawala. Ai eta ceuli saha? Ceuli dawala. Bener. Ngan dawala lain ceuli. Lamun silaing leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal lamun disalukan ku batur dawala ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh kitu. Jadi la ilaha illallah kabaun kabehna Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik Kudus Holik kabeh acakup kayaknya lumatak la ilaha illallah kalimah tauhid deui ulah dimomorekeun Gusti itu naon jeung syirikeun atawa syirik oh itu teras ieu dalam pemandangan ieu ye sok buat baut naon nya sok eta sok luak leok pamadeganana aya ti dieu milu ka dieu aya ti ditu milu ka itu teu istiqomah sia nya ar-Rahmanu wa sifatna nya kitu bina-bina teuing teh tayeu beureunya anu disebut batok bulu eusi madu teh teu sangka sih ieu mah ngaji tara ada na ari aing ngaji kudu beja ka sia kudu laporan dawala abdi ieu bade ngaji dawala bade neken heula ieu abdi bade salat nya sia teh kabina-bina teuing matak ulah suudon oge disangka mah kukuring si ieu hampura we tuh da katingal kukuring oge da akad teh ngaji tara nabeun henteu ayo nabeun mah geus ya tong cari deui kadang-kadang aya nama eleh geuning ku anak nya karunya kapan maksud ge kitu aing aya anak